manusia. Coba terangkan ke diri kaula. Lamun bisa, kaula bakal cicing deh gampang. Eta mah apa? Naon aya ka di hati manusia? Manusia teh hati manusia teh. Nya teh manusia teh makhluk nu mulikeun ku mereka alam. Waduh. Coba sekali deui naon yang ari manusia teh hai. Makhluk nu mulikeun ku mereka alam manfaat sakabeh titik. Ya. Ngerepas. Kadenge leunjeuranana ari ngomong kudu bener ulah pinter sorangan batur dianggap goblok hai. Sanyana lain batur anu goblok tapi sampean sorangan wiku nuduhkeun ka kana kagoblogan pribadi. Aduh ngeunah siang ngomong. Kula rek tumanya ka sampean naon ari hartina manusia hai. Pantes lamun teh boleh timbul kejadian di negara astina kulantaran kabeh kaasupanitana teu nyaho dina arti manusia leuwih ti lain. Hah? Entong boros sipating mikanya ka diri batur, ka dirina sorangan geus poe. Hah? Iya. Aduh ieu mah lain antepeun aku ieu. Lain pertama tangkap si Nur Kalakalidasan tong kepalang. Ayo, orang kapung bakul baya mangga batur. Maju. Tangkap sing Nur Kalakalidasan. Giringan pangersa jeung Rama. Didoakeun sing salamet sampean. Kalakalidasan. Ya. Aturarasaan hina pisan lamun kaula kudu bitotama jeung sampean ayeuna geuning. Hina diri kula lamun ditotama jeung sampean hari ayeuna. Iyo biraku ari kula kudu ngalawan anak sato. Sangeunahna maning ngomong. Kaula putra Pandita Drona ti Sokalima. Ya, si sing-singnya kana sejarah sorangan hai. Sabab lamun jalma teu nyaho kana sejarah matak linglung. Lamun jalma teu nyaho kana sejarah matak sasan. Lamun teu nyaho jalma kana sejarah pribadi komo. Hai, urang kudu nyaho kana tuturunan asal ti mana hai. Sanyana kieu. Bapak sampean keur ngorang ngaranna Bang Kombayana. Hai? Hayang panggih jeung dulurna nu jadi raja di Astina Sucitra ngaranna. Hah? Tapi barang lebih ka basisir manehna ngandep teu bisa ngojay. Kadang ketuur tana bingung teu mengitungtung mana susah daya sudana. Rek mentas teu aya parahu, rek mentas teu bisa ngojay. Hah? Tungtungna bingung. Keur kitu datang kuda. Eta kuda bisa ngomong. Sanggup mentaskeun Bang Kombayana. Harita keneh Kombayana ceklak kana tongong kuda, kuda turun nangkleung di tengah laut. Hai. Barang kuda ajru ka tengah laut, dorona tutung beuki mundur. Akhirna eta drona nyantel di deket buntutna. Eta kuda reuneuh 8 bulan ngangkleun ka 10 ka basisir sababrek ngajuru eta kuda. Hai, barang rek ngajuru brol teh keluar nyatana anakna
mewujud manusia nyatana diberengaran Aswatama, Aswa teh kuda, tawa teh Dewi Lotama, jadi Dewi Lotama nu ngawujud kuda hai bidadari ti jagat Suralaya. Jadi sampean sanyana dan bidadari ti mimitina tapi kurana jadi kuda, akhirnya sampean lain anak jelema tapi anak kuda belok ngaranna. Sial dangkal sia. Ya ngaleos eraeun hai. Iya. Bocah. Kumaha pun anak? Hah? Aduh. Be. Kunaon totobatan Asep? Kunaon cu? Ama Ogoan si tama mah asal eta ge kitu main nama dimanja ti leutik si ku ama teh. Kunaon cu? Kunaon Asep? Ari putra teh salaresna putra saha ama? Hah. Nya anak ama. Ari kitu kunaon? Ari ibu saha? Inung maneh bidadari Asep di jagat Suralaya Dewi Lotama. Bidadari. Ari bidadari sampeanana sabaraha hiji ama? Itu si Aswatama. Nya dua jelema mah sia. Ai. Nah kunaon? Barang hakana nam. Ka indung nyebut barang hakan burung. Tuang gitu. Nah aku teu sopan teuing. Kawas lain anak pandita maneh. Kira aku ka indung kudu barang hakan. Naon parabna? Itu coba. Parab. Make parab sakala rupa. Ari parab mah sato dulu. Ari ka jelema mah tuangeun. Aduh sia. Teu bisa minah, teu bisa ngabeda-beda deui. Ya saur nur kala ama baheula teh jenenganana bang pembayana. Bener. Ama da yang tepang sareng dulur nu jadi raja di Astina cenah bareto. Ama rek muntas laut teu bisa muntas. Daya parahu teu bisa ngojay. Lain teu bisa ngojay, abah teh keur manang basisir anu enak ka cing nabi-nabina katojo bulan ting karetip hari teh geus saeup kana burit. Itu bulan geus moncoron tanggal 14 pisan. Segitu dorojol aya kuda. Iya bener. Eta kuda bisa ngomong. Teu salah. Ama ceklak kana tongong kuda. Heeh. Kuda turun ke laut. Bener. Tuluy we. Barang kuda aya di laut, ama teh beuki ngolosot. Dina loba buntut kuda, ama teh cicing. Eta mah lain salah ama eta mah tongong kudana lesang gitu. Tongong kuda ngesang tem, lesang. Nyorosot ama. Nyantel di dinya pageuh geus cicing. Bari nyekelan buntut gitu. 8 bulan kita kuda teh cenah. Kudu ka 10na ka basisir. Begitu teh brol teh Majuru anak Aswatama anak putra panjenengan majarkeun putra teh anak belo. Paingan ama ari dicanakan kadang kuda ku putra ama teh sok umat imut kelat lek nostalgia meureun imut ka kuda baheula. Bangsat sia. Si lurus tunjun. Ngerakeun itu batu umum. Sok ngerakeun tong dibaca-baca eta mah. Tuh, entong. Aduh. Honor sama. Orang mios bade melari parab ama. Ngajedog sia. Aku patuh. Heh, balik tuh, jom. Angger Agung Adipati kana ngajeng. Mangke mundur Nur. Sampean Bang Aswata. Nur kala Kalidasa. Yoh kaula Adipati kana ing awan adu bakal ngalakenan sampean. Tadi diri kula kadatangan Bang Aswatama nu nyata-nyata hina pisan ke diri kaula.
Ari ayeuna datang di anu leuhina kaayaanana anak haram anak jada Adipati karena sanyana ngarasahina diri kaula kudu mitotama